goblok dan aku naon mobil teh hirup-hirup naki tuh locot. Oke, ayo. Itu kenal ada tukang tokeng gitu. Mobilnya tidur tuh waras. Jadilah bisa teh ku aing mandoyo. Burik kunyuk. Astagfirullahaladzim si burik, si kunyuk. Burik. Si goblok, aing kejeli untuk si anjing bawa motor, digaur-gaur, aduh, karena gak bisa sare, awas ya ku aing. Aduh si goblok, aduh, tuh anak nak, tuh bapak nak, gak goblok. Nyawa aing kejeli untuk siete. Maya. Aduh. Maya, kembali. Nyawa aing kejeli untuk goblok. Bawa motor teh. Siete. Pindah kilo ibadah ke sisi jalan. Kali bakai ke kanan aing. Kali ke ngalenjap. Aing. Goblok. Coba panah. Tuh anak nak. Nyawa ke diri untuk. Tengah rasakan bisa cete. Mana yang? Isau siete. Ibas kayak pindah ke sisi jalan. Kaliwat baik keburuan aing. Ku aing ditutup jalan ieu mah. Ame tengah liwat-liwat deui ka dieu. Tuman. Tutup ku aing. Sino mau bisa ka dieu. Tuman, gimana sakit pisan? Nyawa aing kejeli huntu. Sok ek lewat kumaha. Awas ngaliwati ka dieu. Maya kunaon besan? Teu nyaon jalan lagi ditutup. Aji, ya pasti kelakuan mangjak ya si goblok naon nu dirasa ya jalan ka imah aing jalan. Pasti mangjak. Pantat tadi ge keluaran. Ha, Beudang sia teh ayeuna mah ku aing. Tah. Ieu, rasakeun. Sia kos teh jadi untuk sia teh badoyok. Isa. Goblok. Aing ge kene untuk. Sia melewat ka di motor digaur-gaur. Pindah teh ka mana ka si jalan. Ulah kaliwat ke tarang aing. Aing kali kalejap teh teu rasakeun san. Tutup aing. Kali tulia ke jalan lain. Tong kaliwat ke tarang aing. naon nu dirasa sia teh men? Pan aing jalanna ka dieu ka ditu mah kana jurang meureun. Hayo ribut jeung aing. Badoyok. Dan ngajak ribut. Aing teh sieun jurig wae. Ku aing digelutan dan jadi hutu mah bekasieun. Sok jeung aing. Oh, ngajak ribut mah. Ribut jeung aing sok, naon usahana ka aing awas aja. Naon cicing geus. Sok siapa jalan di halangan naon? Awas jalan mah tiba-tiba geus aya naon. Sok badoyok baru kan aing sieun sia teh. Geus lah, geus nu aya. Tengah sakecan. Aing teh jadi hutu kieu. Siap motor gaul-gaul. Aing Awas teh jalan baik teh. Sok. Awas Sok ka dieu sok. Wani mah sok. Nah, tuman teh. Aing wani sok. Aing ge wani. Dan aing ge wani sok. Sabubung ka jeung aing. Tah pada aing jadi hutu sia teh badoyok. Sok bulu maju sia deui. Ha. Dilayangan ku aing salah sok. Sok, maju sia. Maju ka dieu. Sok, anjing sok. Ada apa ini Mang Doyo? Ada apa ini Mang J?
Ini Pak Ustadz, ini jalan motor rumah saya di belakang rumah Mang Jack. Saya biasa lewat kesini tiap hari. Ya. Sekarang ini jalannya ditutup. Masya Allah. Tuh, dia tukang militer, Ustaz. Saya lagi bolong. Ini jadi huntu tuh. Lihat, Ustaz. Motor jadi gaul-gaul. Anaknya bapak nak, sarwana. Pilahkan siya teh. Yo, kayak kaman mah imana tuh kasih jalan. Tuh kalimat ke kanak aing. Nah, Pak Ustadz, saya mah nggak tahu dia sakit gigi. Mang Doyok. Wah, apa pertanyaan si Mama? Pak Doyok, yang lain jadi huntu siya teh. Masya Allah. Mang Doyok, Mang Jack, itu kalau kita bertetangga nggak boleh. Istighfar. Kita nggak boleh begitu, Mang Doyok. Sabar. Ya, Pak Ustadz. Sabar. Mang Jack, sabar. Kita dalam bertetangga itu harus. Mau sabar gimana ini? Lagi sakit gigi. Mau sabar. Jadi kau sabar. Istighfar. Itu sakit, itu ujian dari Allah. Nah, kita bertetangga ini nggak boleh saling gontok-gontokan. Ya, Pak Ustadz. Ini apa masalah yang sebenarnya apa? Masalahnya gini Pak Ustadz, katanya dia lagi sakit gigi, aku lewat. Katanya aku nggak gaur-gaur motor tadi, jadi jalannya dipenggal. Pakai motor saya tadi gaur-gaur. Sabar. Nah gini Bang Doyok. Seharusnya Bang Doyok juga kalau bawa motor itu jangan digaur di ngomong nggak boleh. Oh iya Pak Ustadz. Sabar. Nggak boleh. Sebaiknya kita dengan akhlak turun. Itu subhanallah. Kalau kita baik dengan tetangga itu Allah akan memberikan ridho kepada kita. Dan Mang Jack juga nggak boleh kita pager. Ini nggak boleh. Kalau Mang Jack mager jalan untuk jalan tetangga, kuman dibayarkan sama saya sama Pak Ustadz. Motor digaul-gaul. Sabar. Istighfar. Sudah, Mang Jack sama Mang Doyok berdamai. Hidupkan kembali silaturahim. Insya Allah berkah, rezekinya lancar. Insya Allah ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, damai. Oke, mau. Mang Jack istighfar. Damai. Sakit gigi. Insya Allah, kalau Mang Jack sudah berdamai, salaman itu insya Allah sakit giginya sembuh seketika insya Allah. Oke, damai, oke. Bismillah, damai. Nah, begitu. Alhamdulillah. Ikhlas ya. Iya Pak Ustadz. Insya Allah sembuh ya. Semoga Mang Jack disembuhkan sakit giginya, dimurahkan rezekinya. Mang Doyok juga sama. Hidup rukun dengan tetangga. Insya Allah berkah dan barokah. Tujuan kita adalah ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Itu tujuan hidup kita. Iya Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz, hatur nuhun. Ampurannya Mang Bay. Ampura urang eta apanya nuntut tuh dah. Sabi. Sal, akunya Pak Doyok. Sal, kurang sing takut. Kurang bisa Doy. Itu kuat ya, Ma. Udah digaul-gaul kayak banyak. Boleh sadari sorangan sia. Bisa, Pak Doyok eta. Goblok kuang babuk kowe tadi geus salaman ngamuk we. Sok sia. Sok, tadi kita salaman teh. Sal, aing kasep tuh. Ji, nah aing kan hajat ket. Terus bapak urang coba. Nah, naon sia nanyakeun bapak maneh ket? Sia makan segede. Ya, bapak maneh mah keur ngopi di ditu jeung awewe. Jeung awewe naon atuh sia masuk ngadak-ngadak gitu ket. Sal, wah heueuh, bapak maneh masuk ke ka awewe ket. Nah, heueuh Ucup. Mun heueuh teh, awas we ku aing centang bapak aing ra. Emang maneh wani sal ka bapak maneh? Pan geus sia nu dicentang. Nya wani atuh. Atuh wani kunaon da aing ayeuna mah jangkung lagi ngaluhuran bapak aing. Lah, maknya bohong sia malah. Manya wani ka bapak maneh. Centang ku aing. Sal, aing eka ditu rasa kedeung nya. Hah? Eka ditu rasa kedeung. Ka ditu ka mana? Ka ditu sok we heula. Ih, sia mah Aing saruanya. ka mana? Ka ditu. Sia mah. Nah sieun ku bapak aing. Aing ayeuna mah geus teh sieun, geus gede. Sieun naon maneh? Teu, Pak. Wah, ini ada tukang untuk sok ngomong, Pak.